Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات. وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه معروشات والنخل والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه. كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا. كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. إنه لا يحب المسرفين. ومن الأنعام حمولة وفرشا. ومن الأنعام حمولة وفرشا. كلوا مما رزقكم الله ولا تتبعوا خطوات الشيطان. كلوا مما رزقكم الله ولا تتبعوا خطوات الشيطان. إنه لكم عدو مبين. إنه لكم عدو مبين. ثمانية أزواج. ثمانية أزواج. من الضأن اثنين ومن المعز اثنين. من الضأن اثنين ومن المعز اثنين. قل الذكرين حرم أم الأنثيين أم قل
unsayain Qul adzakaraini harrama amil unsayaini ammashtamalat alaihi arhamul unsayain Nabbi'uni bi'ilmin in kuntum sadiqin Nabbi'uni bi'ilmin in kuntum shadiqin Bismillahirrahmanirrahim Wa huwa alladhi ansha'a jannatin ma'rushatin wa ghayra ma'rushatin wa nakhla wazzar'a mukhtalifan ukuluhu wazzaytuna warrummana mutasyabihan wa ghayra mutasyabih Kulu min samarihi idza asmara wa atu haqqahu yawma hasadihi wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin wa minal an'ami hamulatan wa farsha kulu mimma razaqakumullahu wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin samaniyata azwaj minal dhani itsnaini wa minal ma'zi itsnain qul adzakaraini harrama amil unsayaini ammashtamalat alaihi arhamul unsayain Nabbi'uni bi'ilmin in kuntum shadiqin Bismillahirrahmanirrahim Wa huwa alladhi ansha'a jannatin ma'rushatin wa ghayra ma'rushatin wa huwa Allah ta'ala lidzat ansha'a ay khalaqa anu ngadamel ilahi jannatin kapirang-pirang pakebunan eta satin ma'rushatin anu ngarambat maksud totin alal arti anu pangkal teh kaligir ngarambat tidak boleh, tidak samangka, tidak walu, tidak ntar. Wa ghairu ma'rushatin jeung anu teu ngarambat. Kaluhur model kumaha ya tapat ala sakit. Siga naon siga korma, alapa, buah, wa nakhla wa zar'a. Oke Allah teh ngajadikeun kana korma ewa syaat akhlak wa zar'a jeung tanduran pepelakan mukhtalifan
sifat anu beda-beda kaluku dahareunna eta kulut beda tasdi wazan. Jadi buahna beda, sikina beda, fil hayati wa to'mi, rupana beda, rasana beda. Kalau jadikeun gerak-gerak, tapi misalkan walaupun diplak di tanah Nusarua, tapi tetap kalau rada jadi beda, buahnya beda, rasanya beda. Nanya, padahal bahannya sarua, dibelah dinya tadena. Wazaituna warumana mutasyabihan wa ghairu mutasyabih. Wazaituna Allah teh ngajadikeun zaitun waruman jeung ruman. Buah zaitun rumahna dalima. Terus jarang dibilang ya dalima. Jeung lamun aya ge baheula leutik urang dalima teh. Eta lamun di Arab mah di Taif, uwak kene dalima teh. Saya itu baru dari mana? Asumnya banyak. Bisa habis lagi sudah seger. Di urang mah baheula aya leutik. Itu kalau dari itu. Allah ngajadikeun kana zaitun, ngajadikeun kana rumman, kana dalima mutasyabihan bariana anu sarupa dina daunna. Daunna mas rek sarupa teh zaitun jeung rumman. Wa ghairu mutasyabihin ta'uma, tapi rasana beda. Zaitun mah kitu, rumman mah kitu. Daunna mah sarupa. Kulu sok keranadahar dan kabeh min samarihi tina buahna kabeh ila asmaro di mana-mana buahan. Qoblan naji sawewe asa. Wa atu haqqahu sok keranadahar dan kabeh haqqahu kana hakna ieu kulut tegasna kana zakatna di mana-mana buahan heuh diala heuh. Itu kan kade poho zakatna yaumah hasadihi dina poean panenna eta kulit. Wala tusrifu jeung ulah leuwih aranna kabeh. Kumaha leuwih bi tariqulihi ku kabeh dibikeun disodakohkeun. Zakatna dibayaran sesa zakatna disodakohkeun. Datang ka imam mah pamajikan nyarita kitu. Falayam qul iya likum syai'un. Ulah kagila-gila teuing. Bikeun ka batur kabeh. Di imah eueuh. Ulah kitu. Ya, bangsa urang mah nya. Ayeuna urang boga beas misalnya boga beas 3 liter. Ya. 3 liter. Ai sapoe sok butuhna teh 1,5 liter suk-isuk pamajikan aya tetangga neangan beas teu boga jang ngejo. Urang boga 3 liter, urang ge can ngejo ngan boga 3 liter 10 literna. Dibikeun kabeh. Oh ya itu ngaranna 200.000. Sodakoh sunnah mah sesa kabutuhan. Innahu saya sudah kalakuan kala yuhibbu tebikadapan Gusti Allah al-musrifina kajalma anu lewat batas gitu nya. Wajar gitu nya. Wa minal an'ami hamulah wa minal an'ami jeung ngajadikeun Gusti Allah minal an'ami tina sebagian raja kaya iman-iman hamulatan ka anu bisa dipake muat solihatan lil hamli alaiha bisa dipake muat siga naon siga kuda siga onta gede pokoknya bisa dimuatan lah gitu nya. Amun di
sapi bari wa farshan jeung anu teu bisa dimuatan sehingga onta anak domba gitu. Nah, farshan sumiat farshan li anak al farsi lil ardi duluwiha inna dapat guru sorot geraga dahara dan kabeh mimatina sebagian perkara resako anu ngarizkian kungkaan min kabeh sa Gusti Allah Ta'ala. Memang geus disadiakeun ku Gusti Allah itu anu teu diharamkeun ku Gusti Allah pek dahan wala tattabi'u khutuwati syaitan ngan wala tattabi'u jeung ulah betulkeun aranjeun kabeh khutuwati syaitani kana jajanan setan. Dina naon eta fit tahrimi wa tahlil ngarang ngahalalkeun perkara anu memang diharamkeun ku Gusti Allah jeung ngahalalkeun anu ngaharamkeun perkara anu teu diharamkeun ku Gusti Allah sehingga orang-orang jahiliyah kapan tanya ulah diturunkeun sok aturan aya di Gusti Allah lagi aturan sorangan nuturunkeun tapak lacak setan innahu lakum aduwwum mubin innahu dasaesuna ari setan teh lakum pikeun aranjeun kabeh eta aduwwum mubin jelas pisan musuhna tapi sok ditalungkeun bae padahal musuh eta samaniyata azwaj badalun min hamulah wa minal an'ami hamulatan dina sebagian raja kaya Allah ngajadikeun hamulah anu bisa ditumpahkan anu bisa dimuatan nyatana sama nyata azwan jadi dalapan pirang-pirang warna minad dohni minad dohnisnaini minad dohni tina domba artinya jauh-jauh dua warna mana dua warna jalur jeung bekang wa minal ba'ji jeung tina bekacang isnaini kedua jalur jeung bekang bukan teh bodas yang hideung. Gua bedakeun ka Muhammad ka jalma-jalma anu ngaharamkeun raja kaya dina kadang diharamkeun kadang dihalalkeun buka mari kaya gimana tanya aya nu bikangna haram itunya aya anu haram kawewe unggul lalaki mah henteu aya nu haram teh ka umum ari ka kiai nama henteu bejakeun kanjeng Rasul Muhammad eta ka jalma-jalma anu ngin aturan model kitu wa nasaba tadi ka Allah terus manehna ngomong nyebutkeun teh ieu teh aturan ti Gusti Allah cik tanyakeun itunya azak kaweni haroma aminun saya azak kaweni naha nujalu pura tina domba jeung mekaca haroma ngaharamkeun sallallahu alaihi aminun saya atawa nu bikang luarna itu mana itu bener amas tamalat alaihi arhamul rusada itu amas tamalat anapun anu non ngarteh ngandung alaikana ieu mah arhamul rusanain rahim-rahim anu bikang dua itu naha anu dikandung ku bikang jero nama janin nama rek jaruk bikang tak kumaha ieu teh nabi uni bi ilmin an kaifiyati tahrim zalika beja gerangan bejakeun aranjeun kabeh nikah kami bi ilmin kalawan ilmu kumaha sih ditilik tina segi mana ieu haram jadi teu kajelas in kuntum lamun bukti aranjeun kabeh ta so dikina bener kabeh bahwa eta teh aturan ti Gusti Allah min aina
jaa tahrimu cik tibelah mana haramna baik kana kibalik kufuro lamun misalkan gara-gara jalurna berarti merasa kabeh jalur haram padi mantu ieu mah halal ieu mah haram itu awil usaha mah di kupedah mikah nah bener sakabeh mikah haram eta awis timali rohmi itu nya cik ieu teh di mana gitu. Jawab komo ai ka kiai na mati haram. Kabantu. Haram busuna teh dengan kiai na. Ya. Mun ka awewe mah haram tuh merendah. Ai lalaki mah hajeun. Ieu teh kumaha? Kana teh protes merenya. Ya. Sadar Allah.